boga jaket hiji-hijina. Ingat ya kenang-kenangan kerja mandi gawe di pabrik. Udah di Gusti detik kabeh. Ari akang tas di mana? Tas dengan pagawean nyi, tapi eueuh bae euy. Ulah sok loba alesan, nyai ge apal. Gua pemikiran teh sok suudon. Tas di mana sok? Tas ngopi di warung Bi Imas eta di tukang hayo. Tuh, Tong sok bohong. Eta naon hidang Kang, eta kopi. geus apal nanya. Kela Kang ulah ka jero. Naon? Tadi si bapak ka dieu Kang. Puguh heuh akang ge bejana cenah aya liwat bapak keur akang di warung keur ngopi enak di cenah. Ngadon minta duit ka dieu. Minta duit keur naon di cenah? Ge jang meuli gemuk cenah Kang. Oh, nyakeun be atuh ari keur gemuk mah. Da meureun ari eta beas nu sok dianteran ka dieu emang ti saha eta? Kan ti kolot eta. Ari sih heueuh Kang, karasa nu nyaahna kolot kanu jadi anaknya. Urang ge dahar meureun ti kolot heeh. Ngan domeh aya nu teu kahartina Kang. Naon teu kahartina? Heuh pan Kang, gemuk menang meuli mahal-mahal ngadonder di awur-awur dina sawah Kang. Kan nyaah meureun. Allahu Akbar nyi, ngaran-ngaran ngagemuk teh meureun di awur-awur. Da puguh eueuh sungutna pare, lamun aya sungutna mah pare meureun dihuapkeun kana parena, kana tangkal parena. Aya bae nu sakitu ge dijieun riweuh kalah. Geus nyeunkeun kopi deui ya, akang hayang ngopi deui. Mata nih lupa. Naon eta? Jaket Kang, Geuning jaket teuas. Enonana? kai Kang, Waduh beakeun ku sorangan. Paket meureun. lain Kang, Naon atuh? kai, Paket. kai Kang. Paket. Ayo ditempo di mah. Lah di dieu belah. Bae ditempo. Beuh ka dieu keun. Oh, paket oge. Wah. Ning wayang nya, wayang temen dieu. Paket Kang. Kai. Iya Kang, nyai maksud meuli wayang teh Kang, nyai yang jadi dalang. Pedah naon geuning hayang jadi dalang? Nyai geus capek Kang hirup balangsak wae. Naon hubunganana jeung wayang? Nyai capek hirup diatur wae. Sakali-kali mah nyai hayang ngatur. Kumaha di maksudna akang teu paham? Yeuh Kang, pan aya dina lagu ge nya. Urang lir ibarat wayang, musik malikna ku dalang. Tah nyai ge hayang jadi dalang Kang. Amih bisa ngusik malikeun wayang, amih nyai nu ngatur Kang. Yeuh nyi, ari lagu mah jeung wayang teh eta mah diibaratkeun make siloka. Intina mah urang mah diatur kudu kawasa. Ari hayang loba duit mah usaha, da urang mah lain pakna dina dalang. Tuntang eta kaur ngagunduk. Hayo we di korehan hayam. Biarkeun teu capek meureun manggawe wae. Bong-bong teu disakolahkeun. Tas di mana di Kang? Wayak kieu gadah gidig wae. Teu nyaula ku pisan. Biasa tas ngopi di warung. Dari jajan sok sosoranganan gak kitu. Teu inget ka pamajikan. Moal saha di imah tara dipangnyeunkeun. Ning meuli di warung nu geus puguh langsung dijieunkeun kitu pesen gen. Dah, kopi nage eueuh naon nu kudu dijieunkeun nage. Yeuh. Geus ulah masalahkeun kopi. Akang boga gosip. Gosip naon Kang? Kieu yeuh.
cenah budak na Mang Kusnadi pepegatan. Teu salah denge Kang. Ongko sigana meni layet Kang geuning bisa pepegatan kunaon cenah? Ngadenge mah lalakina burut cenah gen. Teu mungkin ada gara-gara burut pepegatan mah Kang. Beureun keur bobogohan ge geus kanyahoan ka ciri Kang. Nya henteu lah di keur bobogohan mah, menyari keur bobogohan di korehan, meureun engker geus kawin ngorehan mah. Sugan kuku mahagenan ulah waka pepegatan nya euy Kang. Ajaran ditambaan heula tu ka dukun burut Kang. Betul eta dukun burut berarti manjur ka cida nyi euy. Bisa nambah anu burut kitu mah nya. Henteu Kang, dukun burut. Dukun burut berarti mujarab ka cida bisa nambaan mah. Mereka ditukar dia bisa tatambah mah. Henteu Kang, dukun burut. Nya otomatis tukang nambah anu burut teh kan ngaranna meureun dukun burut. Ayeuna dokter gigi kan tukang nambahan gigi eta ngaranna dokter gigi gitu meureun. Lain kitu Kang, ieu mah dukunan nu burut. Mata. Boro-boro nambahan batur, nambahan manehanana ge teu bisa. Nah, terus bae. Marina ge ya kieu geus ngomongkeun batur. Hirup temen ku bagja ngopi. Geus ngopi lapar madang. Naon deui hirup? Aduh, mun aya ku santai euy Akang. Naon deui hirup nya? Mikiran nagara geus aya presiden. Mikiran desa geus aya kubu. Mikiran kampung be geus aya golongan. Rek naon nu dipikiran? Enjoy dong. Ari resiko dapur saha nu mikiran? Resiko dapur nyai nu mikiran. Rakyat kecil mah ngopi be juga kieu. Tanya tas di mana deh? Nyai tes di warung Kang. Kang, apal teu Kang? Apal? Naon? Rah duka. Ih, dengekeun heula geura. Mang Koko Kang, ongko asana digawe tara, tapi barang beli bae Kang. Urang mah digawe beak beurang kari peuting, eueuh jajadianana. Yo, ari hirup mah ulah ngabanding-bandingkeun rezeki batur jeung rezeki urang. Kuduna mah batur leuwih ti urang teh bersyukur. Lamun batur leuwih rezeki, urang meureun kanjat nurut. Lamun batur bebenangan leuwih loba, urang kanjat menta. Minimal-minimalna meureun urang kanjat nginjem. Ulah nepi ka batur berhasil, urang liut, batur riut, urang nu seuri, tah ulah sok nepi ka jiga kitu. Oh, natu Kang. Moal sakali-kali deui nyai nyaruakeun rezeki urang jeung rezeki batur. Tah gitu, satuju. Kang, Ngomong-ngomong, Mang Koko beli naon deh? beli mobil Kang. 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 Yuk. Kang. 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 Aduh. Murab. Ya Allah. Ye. Naon Kang? Nempo celana nu panjang nu akang sore? Diseuseuh ku nyai. Tuh, kan aya duitan. Duitan dibawa teu? Heeh, nyaho nyai ge Kang. Geus beak dibalanjakeun ka warung ku nyai. Aduh. Kan teh ancak beli udud. Aing mah Lah, udud benu dipikiran. Yeuh Kang, dengekeun nyai nya. Ari dibelikeun kana bumbu dapur mah, kadahar ku salerea Kang. Ari Akang eta beli udud beakna ku sorangan. Nyai mah teu milu ngudud. Coba lamun dahareun makan Akang ge milu murak. Nyai seubeuh. yeuh nyi, lalaki mah lamun teu udud teu ganteng. Jabagen inspirasi teh eueuh lamun teu udud nyi. Dah, udud teu udud ogenan goreng patut mah goreng we Kang. Yeuh, barina ogenan masalah inspirasi mah kumaha IQ Kang. IQ bodoh mah bodoh be. Henteu nyi, udud mah angger matak encer kana otak. Jadi segala aturan naon teh tuluy piar gitu ari masalahna udud mah. Mana aing eta kalau dibelikeun kana batan kitu asik. Yeuh nyi, jabage dengekeun. Udud mah bisa nyerikeun mana sehat jeung mana gering. Kitu. Lamun sehat kumaha cirina?
Lamun sehat dahar mirasa udud ge ngeunah ka cida. Lah, geus Kang, ulah ngabahas masalah udud. Ya, udud oge ari teh dahar mah angger lapar beuteung Kang, sing bisa ngajaga kesehatan geura Kang. Ya mah udud ge mending dijadikeun cemilan. Yeuh nyi, puguh udud teh dipake jadi patokan antara sehat jeung geringna. Geus lah Kang. Hese debat jeung Akang mah, ya pangmesekeun kalapa tah. Rek murab. Lamun yang manying gak kieu madangnya teh udud mah lah. Ngareuna teh Kang. Ngareunah kan ulah meni nyanyian teuing geura jeung kayak bemi perasaan. Udah tanagana geus pol sakieu Kang. Kurangan saeutik da meni ripuh ieu tarik teuing. Ieu. Gerset. Bener ari ngamencetan. Kapan ari laun sok tara karasa, cicing be geura kadang dipencetan meni protes. Atuh sing ngareunah kapalang apa mencetan. Geus tong gandeng. Kang, ya Nyai rek nanya tapi Akang ngajawab jujurnya. Sok nanya naon. Cenah mantan Akang lobanya Kang. Lah, gosip eta mah. Tuh nya geus teu jujur. Geura. Eh, Ieu moal ambek lamun Akang jujur. moal geura Kang. Nyaan. Nyaan. Cius sih, cius. Cius. Kang mantan mah loba. Tuh kan teu salah ieu. Karena moal ambek. Teuing lah. Kang, cenah gara rilisnya Kang. Nyau. Jawab atuh Kang. Juga kalau ambek. Moal Kang, nama moal ambek. Aslin, aslina. Garulis nyi. Coba meni. Lalenjang ya bukan namanya. Terus kunaon milih Nyai? Apa milih Nyai? Heeh. Soalnya Nyai mah gampang dibohongan. Mata nih mata nih gue pak. Bisa keingatan si Iun euy. Biasana sok liwat ka hareupeun imah. Ayeuna eueuh. Moal muriang mah. Aing telepon. Nyai. Bicara lah. Kamanda mending aya bae asik. Moal di luar mah. Aman. Aman di dia mah. Pokoknya lamun pijit mah kapantau pasti. Kapan tau kusaha Kang? Ku si Nyai, lamun pijit mah kan kanyahoan. Oh, hari kitu rek naon Kang? Nya nelpon si Nelpon saha Kang? Oh, ya Kang. Awewe mah cicing sotelin sembarang cicing. Celinana mah ngadenge, hatenana mah boga perasaan Kang. Awas. Arek kemendi Kang. Arek kemendi. Oh, tadi kan apa nak? moal nyi. Iya, enggak. Aduh. Ya.
Nye. Nye. Woi. Nye. Woi. Allahu Akbar. Udah gerak. Diajar pae eukeur. Asana. Asana ri pamajikan mani abong teuing. Molor ge mani alabatan bangke, geberagu mamah ge mani teu deken nyaring. Paduli teuing lah. Buruk-buruk tapanon kalian. Akang tas euy. Kesek-kesek gua kieu mah paham. Garek. Nah, kanduh 100 Kang. teu lah moal. Minum kopi kali itu. Hatur nuhun baraya.